Pari Mang Abret teh jelema bener gitu. Jelema bener atuh Mang Abret mah. Babaturan bapak geus apa babaturan sapaulinan eta mah. Lain ih omonganana ieu mah. Nyambung. Biasa sok ngobrol jeung bapak oge nyambung. Maksud mamah mah omonganana teh beunang dipercaya apa henteu Mang Abret teh. Oh, tergantung Mang Abret mah kadang sok serius. Tapi da jelemana beuki heureuy deui. Emang ngomong naon kitu Mang Abret teh? Cenah lamun ngadahar keusik jeung semen bijeulna teh imah. Nya moal atuh ari mama. Apa sorangan ari imah kumaha? Aya kentengan, aya pantoan, aya jandelaan, aya kacaan. Teu cukup ku keusik jeung semen hungkul jadi imah mah.